tungguan. Ayo nang, Om. Ini cabe-cabean nih. What the fuck? RT, orang ayah perlu bikin KTP. Oh, hayu. Ini mah omona. Ini nak ini anu si mona. Anh ini. Nào, Om. Masa bari ngopi mangeunah Pak RT? Ini ada ngopi mah. Justru eta Pak RT, urang arek nyieun KTP oge jeung ngalamar gawe Pak RT. Ayeuna mah teu boga jeung meuli kopi-kopi acan Pak RT. Anu anh nyanyian Om. Tuh, duit mah ngopi jeung air Om. Oh, jadi selama ini duit sembako ditilep ku Pak RT. Nggak licik air Om. Nah, ini pahat air politik. Aduh, kaduhung aing bareto nyoblos. Bangsat kau. Heuras telai belai belai. Nah, mau ngomong, những cái này mẹ mua nha. Anh tặng anh là anak unut ya. Siap Pak RT. Ha. boy. Ini rokok sadiakeun Pak RT, karak urang tutup mulut. A few moments later. Ngomong-ngomong sih lama gawe kemana Om? Hayang nama ke kantor Pak RT kayak orang-orang. Emang sih lulusan naon Om sama ya? Alhamdulillah Pak RT, SD gitu lulus. Widih, cabe-cabean nih. Hei, asu. Teh. Ngeteh asu. Dan ngomong-ngomong, rokokna sampurna. Om, ini hidup mana kan biasa oh nak sampurna Om. Urang kira-kira diterima mulanya lulusan SD. Tolong. Oh, nói sao Om? Anh ini. Mari ya ini lah. Aduh, gagal aing ngalamar gawe dah.